Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Adabul mu'asyirati, ari ieu eta martelakeun pirang-pirang adabna bergaul. Adabuha, ari adabna itu mu'asyirah, kasiratun eta loba. Minha eta tetep tina sawarehna itu kasirah, tolaqatul wajhi, ari wajah anu marahmai atawa ari wajah anu sumringah. Walinul janibi, jeung lemah lembut. Wal isga'u, jeung merhatikeun. Ila hadisil asyiri, kana caritaan jalma-jalma anu bergaul. Wal waqaru, jeung santai. Bila kibrin, barina henteu gumede. Wasukutu, jeung cicing. Ingdal hazali, dina nalika heureuy. Wasafhu, jeung ngahampura anijalali, tina kasalahan. Wal muwasatu, jeung lapang dada. Watarkul iftihari, jeung ninggalkeun kamewahan. Bil jahi, dina kapangkatan. Wal ghina, jeung kasugihan. Fa inna dalika, maka saestuna ari itu madkur. Mujibun, eta anu ngawajibkeun itu dalik. Lisukuti, kana repeh. Min a'yunin nasi, tina pirang-pirang paninggalina jalma-jalma. Wa minha, jeung eta tetep tina sawarehna itu kasirah. Kitmanus sirri, ari nyumputkeun rahasia. Li'annahu, karna saestuna tingkah kalakuan. Laki mata, eta henteu aya harga. Eta tetep liman pikeun jalma. Yaktumu, anu teu nyumputkeun. Man al asroro, kana pirang-pirang rahasia. Qala, parantos ngucap saha as-sairu, kisair. Idza mal mar'u lam yahfad salasan. Idza mal mar'u, dimana idza mal mar'u, samang-samang sahiji jalma. Lam yahfad, henteu ngariksa itu mar'u. Salasan, kana 3 perkara. Pabi, maka kudu ngajual anjeun hu, ka itu mar'u. Walau bikaffin, jeung sanajan ku sadampal leungeun. Min romadin, tina keusik. Wafa'an, kahijina nyumponan. Lisodiki, kana jangji. Wabadla malin, jeung kaduana nyerahkeun harta. Wa kitmanus saroiri, jeung katiluna nyumputkeun kana pirang-pirang rahasia. Fil fuadi, dina jero hate. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.